dia belatam tawa parantos nuaran tangkakai maksud nama ilawang selak matang keprek ditotog ku kai nu gede. Ayo kumpul kurang ajar para dewa tidak anan mentawida dari hiji ngenakeun uing ti pasukan orai sinuk ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing ayeuna teh hahargungan kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Persona Yol widadari Di bata
cing ngebelekuk euy. Ulah lalawora. Alah. Ngeunah goblok. Peke tuluikeun atuh. Nikmat euy. Alah. Gerapek pecahkan euy. Pecahkan euy. Edeuk euy. Ulah lala orang ngeunaheun sia bolotot. Sia goblok ah kabibita wae aing mah. Edek cing mecakan dina ngabelekupna tong dikenangannya euy. Geura sok ngeunaheun teh euy, ngeunaheun teh geura sok. Mecakan aing ah. Wajarkeun dengeunna tiis goblok. Aduh. Pangenangan geuna tunggu datang aing mun dijara rempling kabeh kawas ka angkat tinjak. Sakitu kenang beberebetan kumaha ka. Ya, sia teh kenang kita tadi boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kendang bieu disada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Heuh, bieu teh dikenangan goblok. Hah? Biar jadi kenangan. Wah, iya bade. Syok. Syok. Geunaheun pisan eta kendang itu. Alah eta sinena kata-katana hade euy. Alah hebat tukang kendang di mana itu euy? Ya, ai kendang jempe sia mah pajar disada. Pajarkeun teh sinen cenah hahleuang anak geuna pugu sinen keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kendangan. Alah ka kendangan aing ieu. Nah, da kendang mah jempe sia teh. Kendang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kendang je. Wayaan budeg si goblok. Budeg sia teh. Di mana teh tukang kendang teh? Cangkuang. Ti Cangkuang. Bu. Cangkuang mah aya laguna tuh. Cuma cangkuang dalam cangkul aja cuma. Aduh. Udang mana teh kendang teh?
Nah, da jadi kenangan maneh mah bingi gade. Hah? Maneh jadi kenangan bingi gade. Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk sia goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia di dinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah keukeuh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa wing aje. Gabeda-beda teuing aje. Keun bae tok diceungcekan nu maot. Da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalamu kiparna aje aduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diu. Penyakit kanker. Aje. Keun bae tok diceungceurikan ae. Muga-muga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Anjing. Tah gitu amin gitu. Anjing. Meureun serangan eta. Ampun si eta. Da teh dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah.
runtuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogeun we kana lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak ai winga ya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya meureun bisa dibagi-bagi tenang uing hayang nganggeuskeun masjid euy di mane syukur atuh seueur kakirangna ini teh duh uing jadi panitia pangwangunan masjid naon anu kurang je kenteng can aya je bata can ngadeg atuh can ai keusik aya keusik mangan beulieun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu si goblok eta ka mana we karep goblok iya anu make kedok agama aja ya jika na mobil make pengeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we sorangan tidur akan nungcut palingan siapa anakna kararempreng kabeh jeung eueuh nu mulus pentingnya boceng aing subuh ulah kitu sia